wabarakatuh. Simkuring nyuhunkeun hampunten. Nami abdi Maura Yolanda. Dina ieu kesempatan abdi bade nyanggakeun sababaraha warta pikeun Bapak Ibu sadayana. Aya 5 warta anu bade abdi kapindangkeun. Warta kahiji nyaeta warga di Irinan ngebor sumur minyak. Pamarentah ngawenangkeun warga ngebor sumur minyak ti 1 Agustus 2025 pikeun nambah produksi minyak negara. PT Pertamina bakal meuli minyak ku warga kira 70 nepi ke 80% tina harga minyak Indonesia. Aya 30.000 leuwih sumur rakyat di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, jeung Jawa Tengah. Dina warta kadua ieu ngeunaan saenggeus 10 tahun Presiden RI bakal langsung hadir dina sidang umum PBB. Unggalan deui saenggeus 10 tahun, anjeunna bakal nyorot isu keamanan global, Palestina, reformasi sistem multilateral, sarta semangat konferensi Asia Afrika. Delegasi Indonesia oge bakal ngabahas kemanusiaan, kesehatan jiwa, pakarang nuklir, jeung pamardayaan wanoja. Dina warta katilu ieu ngeunaan bentrokan warga Desa Babang jeung Desa Tawa di Halmahera Selatan. Pasualan ieu dipicu ku dugaan panganiayaan Nonoman Babang ka warga Tawa di tempat wisata. Warga duanana desa silih lempar batu di jalan raya. Polisi, TNI, jeung Bupati geus turun pikeun ngamankeun kaayaan sarta ngalakukeun mediasi. Palaku anu diduga ngalakukeun panganiayaan ayeuna geus diamankeun pikeun disidik salajengna. Dina warta kaopat ieu ngeunaan PBB secara rasmi nampi kamardikaan Palestina ngaliwatan deklarasi New York dina 12 September 2025. Majelis Umum PBB ngaliwatan deklarasi New York secara resmi ngako kamardikaan Palestina. Ieu langkah penting pikeun solusi dua negara, kalebet gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, jeung normalisasi hubungan Israel jeung negara Arab. Tina 193 negara anggota, 142 satuju, 10 nolak, jeung 12 abstain. Kaputusan ieu nampa rupa-rupa tanggapan ti dunya Arab jeung internasional. Dina warta kalima ieu ngeunaan Israel ngalakukeun serangan ka pamimpin kelompok Hamas di Doha, Qatar dina Selasa 9 September 2025. Serangan ieu janten kahiji kalina Israel ngalakukeun operasi militer di wewengkon Qatar. Hamas nyarios yen para pamimpin seniorna salamet tina serangan udara Israel. Nanging 5 anggota Hamas anu pangkatna langkung handap dilaporkeun paeh. Serangan ieu disangka pikeun ngahalangan rundingan tuker tahanan sareng negosiasi gencatan senjata pikeun ngeureunkeun perang di Gaza. Mugia warta anu dipikandangkeun tiasa janten elmu sareng mangpaat kanggo urang sadayana. Hampunten bilih aya kalepatan dina nyanggakeun ieu warta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.